Adan eta boy, bagian buka. Jam sabaraha ieu? Aing morokna makarage jam 12 eta makarage adan lohor aing. Aduh. Bari beuteung geus lapar ieu, geus kukurubukan. Tadi sahur ngan ngadahar bubuk ranginang hungkul euy. Ka mana atuh nya aduh ambi ngaleungitkeun rasa lapar. Oh mending keneh. Ieu euy kaluar leumpangan bari ngadaharan angin. Sugana atuh. Lapar leungit. Aduh, ieu laparana. Kan anjeunna. Aing adipuna nya. Ini mah rokok. Udah masak aja. Eta naon tanu disumputkeun? Nempo geura nempo. Tuh ieu mah lainna naon ieu mah keresek kungkul. Lainna naon ieu mah. Waduh. Mana kadeukeun geura nempo? Mana nempo? Alah, ieu sarimi, mana ek dahar jeung sarimi. Nya eta. Gandeng cicing. Bisa aya jama ieu. Tak puasa, bejakeun geura ka indungna ku urang mah. Gandeng ulah tarik-tarik teuing ngomongna geus geura budak leutik moal apal jeung balik. Oh, ini ayeuna aja doang. Ayo. Aing mah teh geus gabut di wae. Sudah aing ek ngamen ka jalan ieu teh. Da bas eta gitu. Payu nu mere. Ini ngagonjreng we di dieu. Sampai mati pun engkau takkan ku lepaskan. Aing mah bulan puasa kieu jebak panas poe kieu jebak kudu ngarit aing duh. Tiba lapar ieu teh. Kumaha deui da? Sampai mah parabaneun ieu teh. Bedog aya karung aya geus lah. Heus ya mah bel. Bulan puasa teh gede keneh tanaga aing mah. Meureun haus aing gigitaran bari nyanyi teh. Teu haus ya. Puguh ieu ge gonjang-gonjreng ge da. Ame teu lapar, sugan we atuh. Ieu ka mana? Geus bawa karung sagala. Tengah poe kieu. Pan aing ge mah karung bagian ngarit kan ieu tak katonggo sugan we loba jukut. Aing sugan aing bapak aing geus ngarit nih. Pada bulan puasa aing kira mah sudi ieu teh ngan. Da kumaha heueuh aya eueuh para embe aing mah milu puasa mah. Aing wayahna we teh kalah kudu ngarit ka tonggo. Ek milu sia ngarit jeung aing ambe ieu. Ambe teh hulang-hulang teuing kieu. Lah sudi aing ka jenting cicing kieu daripada ka kebon mah lu bareungit lah jung-jung. Sia mah heuh atuh aing ngarit heula da. Ambe aing geus ku ieu wae ning disasada wae aing geus moal milu mah. Gan we atuh manggih rangda di kebon mah. Lapar. Lai. Gimana jadi lintuh kieu naon ieu na beuteung. Keresekan aing mah curiga bulan puasa panas poe kieu. Wah naon lain mana nempo. Lain ieu mah tuh, ieu make resek aing tadi tas meuli beas. Nempo lah nya beas aing mah. Aing mah curiga sia mah euy bare toge da godin sia. Nya hacok aing yuk sarimi. Rokok. Jeung minuman sia aing wae godina tuh. Sak poe mah tuh puasa sia teh. Lapar do. Ripain tadi teh sahur deui kapan? Ulah tarik ting ngomong nagra apa sih? Kadengeun ku batur nih. Ini kene cong milu jeung aing cong
masak mie tuh. Ini nangin kita poe keur lapar kieu cong masak mie. Sia maka lagi ngajak aing godin. Aing teh udah ke lapar-lapar nama. Nganda aing aduh boga kene rasa iman aing kieu-kieu ge. Sia teh alabatan setan apa sok dibelenggu biasa nama. Ieu mah leupas siga nama hiji euy. Tidak aing yang dahar euy. Ngilu kitu jeung maneh. Di mah maneh saha gitu. Je paneu mantak aing meuli. Nu kari juga pada usah saha di imah. Geus gawat hayu. Nu nyahoun ieu gawat. Cong madang nya aing. Aing mah da kumaha nya. Cong madang kene. Aduh, aing lapar. Wes sari mina ge pangan hiji. Aduh aing. Aya pan kejo di imah aing. Cong jeung kejo bisa beuh. Nama tuh ieu si aya batur manten kan. Yo bapak. Syokot kuat goblok. Nah, saya bumbunan aja sok. Ayo ini. Tuh, aya nu kieu aing boga. Ieu geus siapa? Ieu kurang ditutupan nih saya nempok. Ieu napaan aing nu hordengna. Beukeun atuh lah. Nah, mulai selesai ieu ieu mah. Ieu teh asa bau sarimi gini. Tengah poe kieu. Apa perasaan orang hungkul? Lah meureun heueuh. Lanjut teh lah. Tapi da mah bener heuh bau sarimi. Nah ieu di mana bauna? Belah dieu euy melekat bauna mah. Dulu itu tengah poe kieu ngagarodin barudaknya imam moal balik euy kudu neangan jama ieu juga neuk pangejeng ustad tuh. Panas. Ustad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Ustad, tadi itu tuh di Masjid Kasai. Keur eta teh ngagodin jeung si Kido tengah poe kieu. Ayolah jang sampeurkeun Pak Ustad. Astagfirullahaladzim. Sa, si Kasai si Kido. Nya, Panas poe kieu atuh maranehna kan geus gerde yang ngagodin. nya Pak Ustad nuju Garodin tuh si Kasai jeung si Kido. Kumaha tuh nya da ngagerebeg sorangan udah sieun, bisa digerebugan. Ongko bisa kabita deui. Kumaha tuh? Aduh, teu baralegnya wardak eta. Yuk atuh ka ditu yuk. Sampeurkeun yuk. Aduh, anjing. Halabab kieu anjing ngalaparab teh. Aduh, ripuh. Bari ieu kantong. Mahangna tuh berat-berat teuing kantong aing ah. Cih. Nah ieu cai tinggal saparok kurut iraha ieu. Aing ieu. Mulai nu neuleuh kitu batur ieu. Aing. Kumaha da haus ieu tas ngalaparab. Aduh, buaya udah di dia gede. Deh. Aya pisan ieu mah. Anjing mantap. Duh deula aing lah. Geus mantap ki carana mah. Cai aya udud aya geus. Harap geus meunang. Geus enjoy ieu mah. Itu ka mana? Beo jalan ame ka kebun segala itu. Tadi ya udah hiji-hijin aja lah Pak Ustad. Gitu kira. Yuk, ayo Pak Ustad. Naon? Aya haseup tuh ngebul. Lah, haseup naon eta nya? Bawa kadurukan. Wah tuh ka ditu tuh. Yuk. Nang yuk. Itu ayo Pak Ustad. Enjoy kieu. Tuh, segaya jama ka dieu. Bisa kadu ka huruan. Cih, manehna keur naon di dieu? Cenah ngarit. Padahal aing tetas ngarit bel. Tapi kadeuleu ieu sanggilange sang kieu tuh aing geus meunang sakadung. Aing pedah ieu mah keur ngadurukan. Ini pedah loba reungit ning. Tuh dulu reungit mending ngampreng kieu. Ieu kamarana ieu. Oh, tang keur ngadurukan. Sugan teh keur naon? Ieu teh si Amang. Ngadurukan mana eta anak? Tapakna coba. Ieu saeutik da ieu mah asal ngeluun bungkul pedah loba reungit nih.
Iya kamarana ieu jeung Ustad kieu. Kamana ieu Pak Ustad? Ayo tuh atuh rusi yuk, Bel, antar ka sa tadi, ka sa Kido. Ka sa jeung si Kido. Ayo. Ayo, yang gerebek tuh keur ngagarodin. Oh, tuh ayo Mang. Bade, iring. Gerebeg. Hah, keur naon keur godin. Hayu atuh. Waduh. Gua tuh lahir, aduh, lapar ya. Aduh. Ini. Ini hari ini saya mana kan? Lah, mana weh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sanajan kodin dia kudu bismillah. Oh, nah, ukur perang kowe. Kumaha ya Pak Ustad? Aduh, Kido. ceramahan Pak Ustad, ceramahan. Pak Ustad, tuang. Kagok ke sari deui Pak Ustad. Aduh, ieu kagok batal. Astagfirullahaladzim, yo. Kido kasai pemuda geus garerde teh. Nyanjalnya mah tak anu ningali, ngan Allah anu maha ningali. Enjoy kieu. Pak Ustad, tuang. Tak puasa. Astagfirullahaladzim, sa kasai Kido. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.